Itu orang yang kan alum budak soleh kan, orang lagi contoh keluarga karena Ani tuh. Tahu itu dengan ayo juga. Jurang kan. Mesti tonton ku baru dah gitu. Pan orang nyanto kan tani. Kan tani. Wan kumaha tani, hayang tani nolus kumaha. Binihna kudu alus, melaksana cara melaksana kudu alus, gemukna kudu alus. Nah, mana saya kan hubungannya jeung tani. Kapan? Sarua ya. Tapi dan kieu nya dina tani. Tah, sok aya kieu. Nu digemuk tangkalna, nu kalahkan subur, jukutna. Tah, eta teh kumaha tah? Hayangan atuh menjemput naon nya teh. Hayangan pilu anu. Lama orang melak pare atau melak palawija gitu. Wayahna jukut bakal jadi. Tapi lama orang melak jukut, tapi kan gaya lagi mah jadi pare. Tah, lamun disimbolkeun dina agama, tah kumaha bade kitu teh? Lama orang melak kahadean pasti loba makna. Kan lama orang makan gorengan mah lempeng we moal aya kahadeana. Heuh, tah meureunnya kalau bahadenya nama heuh. Kan nuluykeun nu dieu. Hari nu wajib pisan nu hakna di pas akad lebih dugi ka mana? Dugi ka ngawalian unggul tau saya tanya gitu. Tepat-tepat saya si Abi kamari. Atawa kumaha? Ya berhenti di kadinya menyaik nanti kami pertama. Lain. Ada kabar bingung jadi bingung nanti di dia gitu. Tapi kenapa bagus? Iya, ayo tugas nanu ngawalian mah enggak tapi kawalian. Tapi aku nu ka kamar mah. Lain. Lebih itu. Kewajiban anak. Ya, itu lebih maksudnya. Komposisi di Abi kan. Jadi kan lebar itu ya kan. Ente salah wae ieu kubunan. Iya itu kan. Di mana nonton. Mantap atuh. Tengah walian. Oh, Kan itu pada aduh jadi bingung nih. Jadi terus-terusan itu teh Terus-terusan hadir. Hadir. Kuluna geus ketika ngawalian hungkul ya meureun milu ilu biung segala gitu. Hayang milu malam pertama segala. Atuh lu ada ngawali gitu. Orang ngedak jadi wali lu pika Atus kira-kira penanak sorangan gitu. pika jadi sule. Entah gitu kan deh. Ulah we. Tapi antara kebijakan salaki urang sorangan gitu. Sok dibere kalonggaran pengajian tuh. Bisi orang keur mamangkatan aya nu minjem bedog bere, aya nu sedekah bere. Sebab mun awewe minjemkeun barang salaki tanpa izin salaki dosa. Sedekah tanpa izin salaki dosa. Manehna nu sedekah, manehna doraka ganjaran ke urang. Kan karunya. Sabab korban kena korban perasaan bingung, mere minjem dosa, jauh izin disalaki. Teu mere kabeh berat cuma minjem bedog mencuri bere. Digoreng jeung bagi tetangga. Aku orang geus dibere kebebasan. Sok Cuma urang lamun teu ngomong. Lamun teu ngomong misalkan teu ngomong kitu majikan urang eueuh misalkan teu ngomongna naon gitu, kok majikan teh nyaho. Nah, Mana ya? dosa pemajikan dosa. Apa kamu apa pemajikan? Amun diridokeun ku urang Bebas. tanpa ngomong gitu, tanpa ngomong. Cenah tadi anu minjem pacul misalkan dia, tapi lah teukeun bae ku tetangga ieu Enggak bebas. bebas. tah model kieu nya kan tah model bab dina zakat fitrah nya. Nah, Sok aya ujug-ujug kedewek we geuning. kita kemarin bebas itu gitu. Tah model ABS-nya kumaha teh hukumna gitu. Dia jadi bias dibikin zakat fitrah sangga bayar. Da sendiniatan geus salaki. Jadi anu kuduna heula kecap meureun salakina meureun. Aya si ngopkeun ti penting mula ibaratna teh kop tah beasna keur zakat atawa tah duitna keur zakat fitrah. Cukup. Oh ente cukup. Kudu niat. Kudu niat. Oh. Iya kurang teh niat abi mah zakat fitrah tidak abi yang pemajikan yang anak. Geus geus niatan kurang kuatnya begitu. Tah eta zakat bias ke zakat geus niatan jig panganterkeun we. Nah, aku tak biasa itu antaranya tambah sandiniatan. Jadi lamun sekonyong-konyong komo ini teh heula pemajikan mah ibaratna teh ujug sekonyong ini tuh mau ke zakat kan fitrah. laku li urang teh. Kalau benar itu meunya. Zakat fitrah mah asa ulah ku pamajikan teu meunangnya. Ulah bahaya. itu aing Orang dia tas ngopi dia jadi rada cerdas itu. Itu ku pamajikan mah Milik itu nampanannya. Milik mah
kumaha kumaha tata cara wudu anu sampurna jeung menurutkeun ulama-ulama anu geus palinter lah anu pinter mah ilmuna ulama mau semoga pinter sesuai jeung ilmu fikih mah da gitu. ilmu fikih gitulah tata cara wudu gitu nu bener setiap orang sok kaliwat wae mana anu wajib heula gitulah anu wajib dikumah gitu tah. Tah urang kan kenapa kena kieu emas seling. Tah, ada sakna kitu nyaon. Gitu asal gini. tah nu ditotol hungkul kumaha eta nu teu diusapkeun Mulai banget nih. Nya kan bahasa eta. Tah, ada udah gitu. Kumaha tah? Di awalnya meureun dijarkeun ti rumah bahang. Tuluy nanti rumah irung Kemijon tangke mulai kumijon tah gitu. Ulah. tanyaan dipicen deui kudu Kalau uyuh lagi kumaha eta wah timiti kekemu gitu. Urang rujuikeun nya rukunna naon wae, sunatna naon wae. Heeh. Anu wajib jeung sunat nya. Masalah rukun wudu atau fardu wudu geus pada nyaho. Urang baheula keur di madrasah osok diajarkan itu fardu wudu teh aya genep. Hiji niat dina hate. Heeh. Ta eta nu sok salah dina niat teh diarapaleun bahwa niat teh tempatna dina hate. Niat abdi wudu ngelangkeun ada salit fardu kana Allah. Ceuk hate ngaletak lolobana mah nyangka teh niat wudu teh anu dibacakeun ku lisan nawaitu wudu'a. Ari lisan ngucapkeun nawaitu wudu'a li qadasi asyuri. Tapi hatena teh bari ngeletakkeun niat nu ku basa Sundana. Tah eta jadi salah. jadi pas ngeleketekeunana di mana tah? Tah ngeletakkeun niat teh kudu dibarengkeun jeung fardu wudu anu kahiji dengan gerakannya eta ngumah beungeut gitu. Nu kadua kan ngumah beungeut. Itu ngumah beungeut. Tah wajah gitu nya beungeut di teh. Rarai, rukun kedua ngumah rarai, tah batasanana rarai atau wajah teh ti luhurna tempat jadi buuk tah ieu ti handapna tungtung gado tah ieu Jadi contohkeun kumaha model tah anu kitu aya geus kumaha. Jadi sah teh. nya ke sekalian ti sisina ceuli jeung ceuli jadi nu kudu kakumah dina ngumah rarai teh gitu ti dieu ka dieu sing beunang jeung ceulina sing beunang jeung gadona tanu ieu aya tulang di dieu. Bakal jeung ieu nah gitu. Jadi ngumah beungeut teh gitu ngumah harai teh ti dieu sok cai teh bawa ka luhur sabab cai watekna ngalir ti luhur ka handap. Mah mungkin ti handap ka luhur, mata sok bawa cai teh ka luhur kana tarang ka dieu. Tah pas cai keuna kana tarang pertama ngumah rarai di dinya tempatna ngaletakkeun niat. Nawaitu wudu mah di dieu keneh we nawaitu wudu pada asyuri fadlullahi taala ceuk lisan da eta mah sunat hukumna. Tah pas cai keuna kana rag-rag kana tarang kitu kana mimitina ieu rarai sok hate ngaletek di dieu ceuk hate dan niat abdi wudu yang kada salit fardu. Keun cai cenah ngaramere ka dieu urang mah kasih heula. Ka dieu kana ceuli tah sing beunang jeung ceulina da batasan di dieu. Terus kana gado tah ieu tulang rahang we teh sing beunang ka dieu teh handap. Itu kahandap gitu li kaharepkeun deui ka luhur gitu. Cai nu tadi ngalemana teh kurang disambut deui ka disok di sinawalatra gitu. Ulah ka di lepaskeun sok sinawalatra heula. Terakhir bawa ka handap kana beuheung. Terakhir bawa kana kudu. Kumaha jeung kudu kakumbah eta mah kana itolatul guroh. Ngamanjangkeun guroh gitu sabab jalma tukang wudu mungkin di akhiratna wajahna teh caraan ka pakuduna teh. Supaya anu caangna lega tah sanajan batasan beungeut gitu wajah teh ti luhurna tempat jadi bukti sisina ceuli teh harapna gado sok tamahan tadi eta mah keur namahanna kumaha lamun urang mah hayang we digurujuk sirah-sirahna kitu yang wala sayang leuwih ieu jeung sirah jeung sirahna sirah kitu mah hayang ke nu katilu aya mah kaasup israf kalau leuwihan eta kana punduk gitu Tuh, daya tambah kasunatan. Isrop mah lebih ti 3 kali jeung loba teh ngagunakeun cai saperti sasiuk yur kabeh sisiuk yur ngumah beungeut wae 3 sisiuk tah eta isrop. Ai kieu mah teu da sakieu tah. Ieu mah sing gakuman. Tuh. Tah. Kang bahara. Tarukun kaduanya hiji niat kalatekeun hate barengkeun jeung rukun anu kadua nya eta ngumah harai. Sok sing walatra. Kumahan ka hiji eta wajib, kadua katilu mah sunah. Rukun anu katilu ngumah panangan.
geus pada apa tepikeun kana siku aya siku teh ieu ngan ulah pasti siku sabab kudu aya leuwihna gitu tina mun cek tina kaidah fikih min babila yatim wujud ila biha pawajibun nambahan sakieu teh eta teh jadi wajib keur nyampurnakeun sanajan batasanana siku ya, tapi wajib ditambahan saeutik maka dieu atau sakupeul maka dieu tah mawana ti dieu utamana mah ti dieu sabab ayatna ge wa aydiyakum ilal marofiq bahasana ilal marofiq berarti siku teh dijieun terakhir nya teu naon mesin ti dieu heula oge nu penting sing kakumaha ngan supaya utama sabab ayat sebagian imam anu ngawajibkeun ti dieu heula mending ti dieu heula lamun tina disiuki kitu mun ditanian tapi lamun dina keran mah nya mun karana sok ti dieu heula mah nya mana bisa tina naon mesin di keran ka dieu keun ge nu penting siku sing beunang kalau loba nu salah keran ka dieu ayeun tadi walatrakeun kieu ngan gurujuk ieu mah baseuh aya di sikulan ternyata garing keneh rusak dikitukeun tah dibulak-balik jadi ieu beunang sok da bari diwalatrakeun kitu bahkan sunatna nyampeun dina leungeun teh dikitukeun ka ieu di sela-selaan tah dari urang masuk ieu wae ti mesin keran kita nya kita ieu nyokot nu utama ieu ti mimitina tungtungan siku sanajan mesin tina siku oge heula ge tina naon dengan nu penting dina ngumah leungeun siku tah sing kakumaha loba nu salah sikuna teu kakumaha atawa ngumahna di dieu tah sakitu kadi ngusak eta mah misalna teh kulah mun bodona balong gitu sep sakieu tah kadina dikitu atawa na keran gitu keran teh kadi caitnya guru teh dieu mah dikadikeun tah ieu mah ngusap pan aya cai mah watakna turun teh luhur ka handap ti dieu mah ngumah ka dieu mah dikitukeun jadi ngusap matak mending ti dia guru jukeunana sok ti luhur tina luhurun siku sok walatrakeun bolak-balik merek ti dia sok bawa ka luhur bawa ka dieu walatrakeun kitu tah kenca sarua kitu kumaha lamun dina curugna aya batu ali ada nyepot pisan eta lamun aya batu alian di dieu tah lamun sareng kudu diobah-obah sabab bisi sae teh asup kitu kitu kan aya obah-obah oyak gitu lah oyak make gula make jam tangan misalnya wuduna mun kira-kira sereg mah asupnya kudu dioyakkeun atuh buka heula we eta rukun anu katilu ganti air kalem anu kaopat ngusap sirah Imam Syafi'i anu ku urang di anggo mazhabna cukup saja saeutik nu penting sirah erek tengahna erek sisina asa eta sirah erek rambutna wungkul pas mun-munan terserah erek pokona eta sirah erek anu kawang kuku buuk nya anu disebut sirah bahasa sakieu gitu meureun lamun anu aya buukan buuk jeung kulitna lamun aya anu nu sakieu kumaha anu bukan mun eueuh buukannya kulitna we da eta sirah si sebutan tarang mah mereka dia ya ada ulah nanyakeun sirah nu mana iya sirah mah ieu nu luhur sirahnya mana nu gitu mah bisa disangka tarang lain anu utama nama ngumbah sirah teh kabeh sabab Imam Maliki mah ngawajibkeun ngumbah sirah teh kabeh jadi kieu posisina tuna di dia asupkeun ke tukang balikeun deui eta nu utama ku Imam Maliki mah di hukuman wajib lamun teh kitu teh sah ngan ku Imam Syafi'i mah nu urang dianut eta teh sunat da wajib mah saeutik ge cukup supaya basah anu loba nu salah terutama di barudak awewe itu jadi ngusap tarang ngusap nanti sakieu tah ieu mah ngusap sirah ngusap tarang kudu asupkeun ka jero wal kitu teh ka dieu loba nu salah ngusap nanti setelan ngumbah beungeutna sakieu teu diwalatrakeun ka dieu tuluy ngusap sirahna sakieu ngusap ceulina ieu anting ngawungkul teh eta perasaan didinya kitu ngan untungna ari ngusap sakieu mah sunat hukumna ngusap sirah teh atau sina buuk sina baseuh atau kulit teh sing baseuh kulit nawungkul seug rek rambut nawungkul seug duana ge alus nu penting eta teh sirah mata kalau mulai ngusap rambut nawungkul ulah nu kaluar tina had sirah kitu misalna istri panjang buukna diusap teh we nu ngarumaina teh saha eta mah sabab kaluar tina had sirah mata mending keneh geus we di dina embun-embunan kitu urang mah sok kieu nya sok asupkeun ka dinya ulah mah ieu tan loba nu salah mah ngusapna koret pisan tarang nawungkul kitu tarang masalah yang anu ngusap buuk nawungkul bari jeung buuk eta kaluar tina pelanggaran sirah cukup rukun kaopat ngusap sirah rukun kalima ngumbah suku duanana punuk sunat eta mah itu nu kalima ngumbah sampean dua tapi kana mumuncangan saya mumuncangan di dieu tah sanajan kewajiban kana mumuncangan tetep sarua kudu ditambahan sakeupeuh maka dia tepikeun kana saparapatna atau pertengahan bitis mah waktu itu kana tuur di dieu we eta sakieu
eta 5 rukunat tambahan nu kagenepna meureun tartib. Kala dina ngomah suku tah lamun posisina urang di Balong. Kalau urang teh da hoream di Banjuran kuber-kuber gitu 3 kali sahan teh. Sah cukup gitu. Cukup. Cukup. Gitu. Da masih kene kaniatan wudu eta. Berarti wudu mah nya mending teu bacaan ge sah wae asa niat gitu pas ngomah beungeut gitu. Tinggal bismillah urangnya. Bismillah. Ada barang makan teu apanya ti mimiti mah teh rumah ceuli berarti jamena naon. Rukun nu sakur genep moal sah wudu kecuali itu cumpon rukun genep tadi hiji niat nu dibarengkeun jeung ngumbah rarai, kadua ngumbah rarai, katilu ngumbah pandangan, kaopat ngusap sirah, kalima ngumbah sampean 2, kagenepna tartib entong pahiri kitu ngaheulakeun anu heula mandirikeun pandiri sesuai jeung Kudu berurutan. berurutan sesuai dina Al-Qur'an surat Al-Maidah itu. Pan Urang masa kena punuk itu tah kasunatanana loba diantarana kahiji maca bismillah heula. Sunat memena maca bismillah heula. Tuluy ngumbah pandangan sama 3 gelangan. Itu eta pan hikmahna bari ningalian pandangan urang bisi dina puku aya nu ngahalangan kitu daun bersih. Ngumbah pandangan geus kitu tuluy kana ketemu kana ketemu gitu. Ketemu cukup saeutik ngan utamana dikorolokeun cokot cai. Eta nu utamana kecuali mun keur puasa ngolah sabisi acan masuk. Anu katiluna misal inisial teh kana pangabung. Lamun keur puasa mah ulah disegrek. Nu utamana mah dicokot ke jero. Digitukeun. 3 kali sarua. Eta sunat. Tah, pada kieu puasa. Cukup. Asal kausap benernya. Asal kausap terutama motor pasangan lamun lain berpuasa mah utamana disegrek. Tong tadi teh geus kasegrek masuk kulit. Anu kaobatna ngusap cepil. Ieu sunat hukumna. Jadi cepil mah sabaraha kali kausapan tadi orang keur ngomah banget geus kausap. Itu tangan mah usapan anu mencil sabaraha ngusap sirah ngusap cepil 2. Utamana curug asupkeun ka jero jempol keur luarna jadi kieu. Tah dikitukeun. Itu loba anu salah ngusapna teh ngan saukur anting naungkul mun diisirep kitu ulah kitu sok disuk jadi lempit ceuli teh cepil teh kakumah gitu. Urang mun ada ablasna make kopiah mun dikitukeun kopiahna Nyambung heula Bukan saeutiknya. sok aya dengan anu kopiahna sebelum dibasihan kitu ningan. tah eta keur nyampurnakeunana mesin teh diusap kopiah ge ada naon aing geus majerona. Sok aya cenah anu urang mah ai wudu sok sakalian mandi bari bubulucun eta kumaha? Ablas bulucut Sah wae ngan suula ada mungkul. Da sabenerna mah asup ka WC teh asup ancub kana tempat mandi teh kudu make kolor, gitu make samping, sanajan eueuh jelema mandi dinya gitu. Saurna cai ge aya pana 2 cenah gitu. Jadi utamana mah ulah bari ulah alin gitu. Ngan teu kaasup kana rukun kana pangbatalan. Sabab pangbatalan wudu mah ngeureun 4 gitu. Kasunatan ngusap punduk. Nah, eta cenah aya nu teu nyunatkeun emang aya ikhtilaf. Itu sebagian ulama henteu nyunatkeun. Sabab hadisna lemah. Yang tawisna Imam Nawawi, tapi Imam Ghazali dina kitabna nyarioskeun eta sunat bahkan aya doana. Gitu. Nah, tambahan kasunatan lamun dirunturikeun kieu sok maca bismillah. Komo lamun jeung doana masalah doa mah sunat hukumna. Jadi Hadisna aya, cuman hadisna oge lemah. jadi bismillah hukumnya cukup tapi Cukup. ngelakukan hati gitu. ibaratnya kieu niatnya sebuah nawa itu doanya ibaratna tah umah ieu bismillahirrahmanirrahim ibarat cana apa ibarat niatnya umah lageun ka tuhu umah lageun ka kenca ibarat umah lageun ieu bismillahirrahmanirrahim kumaha tilu balik benernya kieu ieu bismillahirrahmanirrahim tilu balik eta sah wae gitu. Ai masalah sawudu mah tadi ginu penting cumpon rukuna ngebenep tadi geus sah. Mesing teu boro-boro teu maca bismillah, mesing teu ngumah panangan teu kekemu ge sah wae eta mah hukumna sunat ngan meureun teu sampurna ada kasunatan loba dikurun. Tah maca bismillah oge sunat dina awalna wudu. Ngan lamun tiap kumahan bismillah saperti urang sok ningali pangarsa eta teh emang alus. Ayeuna ngumah panangan bismillahirrahmanirrahim ngumah. Komo lamun nyunnana. Tah ibaratna doa-doana kan ibaratna can bisa gitu nya. Can bisa doana cukup bismillah dina awalna lamun arek tiap kumahan loge alus ngumah rara bismillahirrahmanirrahim ngumah panangan bismillahirrahmanirrahim loge alus. Terus ayeuna mun doana can bisa jeung bismillah teh syahadat teh
Ada setiap kumahan lebih utama. Jadi awana wungkul se bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Arek tiap kumahan alus ngembah panangan asyhadu an la ilaha illallah. ibaratnya apa nyampainya sawar-sawar ya pertama mah suku sabelah ibaratnya apa sabelah itu apa diganti kudu sejen. Sah-sah wae urangnya gitu. Ya, niat tapi mengucapkan niat abdi wudu muka ku jam ku saarapun gitu tapi urang teu bisa eta ku niatna wungkul sah. Mending kena hate ngaletek niat abdi wudu nah kena dasar fardu mesing teu nawaitu wudu aku lisan oge daripada lisan nawaitu wudu ari hate teu ngomong. Kembali deui ka niat bahwa niat mah tempatna dina hate. Tah ari nawaitu wudu mah nawaitu busra usoli parasul usoli parasul lamun dina salat eta mah kabeh hukumna sunat keur nulungan hate supaya dina waktu urang ibadah hadir hate. Nu disieunkeun dina awal mah kalolobaan nu dia sebut niatna eta lamun dina wudu nawaitu wudu'a, lamun dina adus nawaitu busla, lamun dina salat usoli, lamun dina puasa nawaitu saumagodin, berung pantos tarawih teh saumagodin kabeh ari hatena teh ngaromong niat abdi puasa poe Jadi teh sah puasana. jadi kieu meureunnya ada tai bertanya apa sih? Ibadah nawaitu wuda robot ibadah niat tanggal teh kan hate di dieu nya Didinya pas mencurkeun. Jadi niat abdi wudu ibadah langsung tapi dina hate eta nya pas mencurkeun cek katanya. Asa walikan apa sebelum gelepok nu gitu-gitu. nah eta makruh wudu plok ulah kitu. Engkana jadi kana israf di antara pamakruh. Urang keur bisa kieu gebrod. Nah, enak malah gitu, copot ke di bawah kalau luhur. Tadinya niat apa sih niat? Tadinya, kamu kusi siuk sok coba saya siuk. Ya ulah israf, saya siuk dibiarkan sekali. Itu sasi siuk bisa ke 3 kali ngomah lalan. Sok, Jadi kucurkan sadik-sadik. tanggal terkenal itu pas saya pertama urangnya. Pas saya ngecelakan pas saya sekarang gitu, tah nyata dulu ada salit pardu gitu, kucing walatera. Ada walatera kucurkan deui, ngaruh itu 3 kali. Bisa jeung keur deukeun oge gitu. Jadi ulah. Berarti wudu mah percaya aku ge bisa. Percaya aku sagalon dikucurkeun bisa. Ari yakin kasucian mah teu make obat. Lamun sakalaing biskuit ge ari kira-kira mata kualatra mah sah-sah wae nya. Justru tong loba teuing mun bisa mah sakala biskuit teh atau saemer palkon teh sing mahi. Gitu. Sing mahi. Tapi da orang mah gusab Da era mah gede gitu kan berarti. Ayeuna mah jadi keran gitu nya. Keran. Nah saya dari nawalurat itulah pakon 5 kilo ge bernya dikacirkeun leutik asa walatara ka kumaha kabeh. Penting. Sebenarnya mah wudu ya, eta mah wudu zahir, orang rek nyanghar ka Gusti Allah, rek marep ka Gusti Allah kudu suci itu ulah zahir wungkul. Itu ari ngumah ieu mah zahirna wungkul, batinnya namanya kudu bari tobat. Ngumah beungeut nobatan dosana beungeut panon meureun perempuan anu diharamkeun gitu. Dilir ngomongkeun anu diharamkeun pangku kemu eta mah sambungan jeung wudu batina ngabersihkeun batina. Namun ngubah cepil ngabersihkeun kecil banganekeun anu diharamkeun leungeun dipake nyopot nu diharamkeun suku dipake lempang nu diharamkeun. Eta mah geus tingkatan luhur nyampe ka wudu teh lain zahir wungkul ngumah anggota tapi beres jeung batina jeung kadorakaan pan dosa-dosa leutik mah bisa kakiparatan ku wudu ge asal wuduna anu alus gitu. Tajin deui babacaan dina wudu teh lamun ditelaah mah hartina hiji-hijina eta teh sambungan jeung ke kejadian-kejadian nu bakal karandapan ku urang di akhirat. Contohna ngubah panangan satu gerangan Allahumma fadiyada ya masih kakulihat jeung satu leuwina eta urang minta ka Gusti Allah supaya dipangjarakeun leungeun tina pirang-pirang dosa. Tah mata makruh lamun tos wudu diusap halusna mah keun. Oh diantep ulah dianukan. Ulah halusna mah kecuali lamun aya uzur gitu. Aya uzur misalna bisi kakotoran, ya perusum ngebual misalnya ke jalan ada apa. Oh eta teh sina baseuh. Jadi Tapi mau naik sholat langsung dielap ku sarung gitu. aku sarungnya Bisi. Oh ada sisa baseuh lagi tuh. Masuk nama-nama dan apa makruh. Tapi da orang Pas ku sana. kita vlogan gitu. meureun sakitu ari tentang rukun jeung pasunatan mah pangbatalan mah acan keun bae ka make lamun di waktu panggil. Baik. Kalau begini.